Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watepang deui sareng Butika dina pangajaran bahasa Sunda, pangajaran anu kadua, materi ka-7, ngedalkeun omongan. Dina pangajaran ayeuna hideuk bade diajar mengenal sora sasatoan. Pasti hideuk terang kumaha sora-sora sasatoan, namun urang pelajari lebih lanjut lagi. Tingali buku Midadami halaman 18. Di dieu aya sababaraha hiji nami sasatoan. Di antawisna hayam, kucing, soang, meri, toke, cak-cak, jangkrik, bangkong, domba, sapi. Anu kahiji dina conto aya japati. Japati disadana saha nu terang. Ya, pinter disadana japati teh kurwok-wok, kurwok-wok. Nah, salajengna di dieu aya nu kahiji kumaha ari hayam disadana. Nah, tingali ku hideuk. Hayam teh disadana kongkorongok. Anu kadua, kumaha ari ucing disadana eong-eongan. Leres. Anu katilu, kumaha ari soang disadana wang-wang. Pinter. Anu kaopat, kumaha ari sorana meri ngawek-wek. Nah, leres. Anu kalima, kumaha ari sora toke toke toke. Leres, pinter. Salajengna kumaha ari sorana cak-cak. Pinter, cak-cak-cak. Nah, mun salajengna kumaha ari sorana jangkrik. Krik krik krik. Nah, pinter. Saterasna sora bangkong. Saha nu terang sora bangkong. Leres. Kungkong. Nah, anu kasalapan kumaha ari sorana domba. Ya, ngaberele. Nah, pinter. Saterasna nu ka-10 kumaha ari sorana sapi. Disadana teh emoh. Pinter. Tah, anu nembe ku hideuk sareng ibu dipelajari, diapalkeun deui nami sora-sora sasatoan eta. Salajengna anu ayeuna materi anu ka-8 nyalin kecap tingali dina buku Midadami halaman 20. Di dieu parantos aya sababaraha conto kecap. Di antawisna anu kahiji bola kusut, anu kadua mata dadu, anu katilu baju hejo, anu kaopat kuda sadok, anu kalima kayu jati, anu kagenep toke disada, anu ka-7 kaleci 5, anu ka-8 toko suhada, anu ka-9 sapatu katuku, anu ka-10 japati sajodo. Nah, ieu aya sababaraha conto kecap anu ku hideuk kedah disalin kanu sagigireunana. Di dinya parantos aya. Nah, ku hideuk mangga ditulis diserat nomor kahiji bola kusut. Nah, diajar hideuk nyerat bola kusut. Saterasna dugi ka nomor 10. Panginten pangajaran bahasa Sunda kanggo ayeuna dicakapkeun dugi ka dieu heula. Hatur nuhun, mudah-mudahan biasa dipahami, tetap semangat belajarnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.